Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil aqdar anirukuni ila hadihid dar wa mana khasafa'a isanihi ila darir qaror wa nafada tasarifal aqdar fi ahlil jannati wan nar la yus'alu amma yaf'alu wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar ahmaduhu subhanahu ala ni'amihil gijar ashhadu an la ilaha illallahul malikul qadirul qahar syahadatan tubaligu syahidaha manazilal abrar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa min samimin nijar nabiyun wada'a bihil aglal wal asor. Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina fatahul futuh wa masyarul absar. Salatan wa salaman daimaini muta'aqibaini ma'a qobal lailan nahar. Amma ba'du, amma harfu syartin daiman wa tafsilan ghaliban la'i amma kamah mayaku min syai'in wafa. Faqala Syekh Ibnu Malik fil khulasah amma kamah mayaku min syai'in wafa litilwiha ujiban ulifa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Shadaqallahul adzim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazul qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in an umrihi fi ma'abna wa an jismihi fi ma'ablah wa an ilmihi fi ma'amila bih wa an malihi min aina maktasabahu anfaqoh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah lana amin sudurana amin wa yassir umurana amin wahlul 'uqdatam min lisanina amin yafqahu qawlana amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an amin wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an amin wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an amin wa najina minan nar bi karamatil Qur'an amin wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi sholli ala habibikal Mustafa wa ali ahli ula wa arba'il khulafa wa ali ahli wa arba'il khulafa. Sarangan ya Rabbi sholli ala habibikal Mustafa wa ali ahli ula wa arba'il khulafa wa ali ahli ula wa arba'il khulafa. Rabbi bijahin nabi syamsil hudal arabi Rabbi bijahin nabi
syamsil hudal arabi fakul man tastabi an'im lana bisifat fakul man tastabi an'im lana bisifat. Ya Rabbi sholli ala habibikal Mustafa wa ali ahli ula wa arba'il khulafa wa ali ahli ula wa arba'il khulafa. Inggih pun dikabubuka panggung rep madep ka dia purwa sinenggi rek naon eta apa tukang lalajo wayang. Puja puji dan syukur urang payungkeun ka zat ilahi Robbi Allahu Ghafur anu mana mantena farantos ngairodah ka urang sadayana dina wangke dia dasa kepal ngariung dina ieu mahfalah barokah munggo Allah dina acara pangajian ngagungkeun sareng ngamulyakeunana sasih dilahirkeun junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaidahan ku salawat wa salam pamugi dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipayunkeun ku pribados kareng-rengan ieu pengurus Masjid Nurul Pukoha Kampung Pangadegan Hilir Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran baik berupa struktural sareng fungsionalna anu ku pribados pihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Aparatur pemerintahan ti atasankeun ka bawahan anu kalarasan danget ieu dihadiran ku Bapak urang sadayana Bapak Lurah Bapak Kades Bapak Kuwu lamun zaman bereto mah disebut teh jaro miwah reng-renganana BPD MUI Karang Taruna sareng sajabina sami anu ku pribados pihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Khusus ka para guru pribados para alim ulama para kiai ustad dulikeun ka santrina ujang kasep nyai geulis jangkung rengkung nenek petekok sami anu ku pribados pihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Teu hilap oge ka para tokoh masyarakat dulikeun ka tokoh-tokohna menawi aya aki-aki aya aki-aki nini oke aya nini pamuda aya pamudi parawan second eta ku aya wae second ngarumun kumoy kasadayana sami hadir nu pribados pihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Mudah-mudahan ku ngariungna urang dina ieu tempat masih ngajanteun wasilah cukang latan ka urang sarenakeun di alam hariwang alam masyar namina dikempelkeun deui bari aya dina kasalamatan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pawargi sadayana alhamdulillah penting ieu uing bisa ngadeg di dieu ieu di Kampung Pangadegan Hilir santos ngalakonan sababaraha waktos kapengker pun guru telepon wayahna hayang pangajikeun milari waktos anu kosong nya kalaresan waktos harita dicirian dina malam ayeuna teh kosong maklum nuju di jalan pangarsa begitu deal malam ayeuna dicirian dina HP teh baru ai tadi isuk-isuk kirining HP disada alarmna Pangadegan Hilir cek uing teh malam ayeuna mentak barudak nanyakeun di mana cenah ayeuna Pangadegan Hilir siap ngan begitu tos asar ningali kalender rada ngagebeg sabab catatan dina kalender beda jeung dina HP
Ari dina HP kudu dipangadegelan hilir di dieu teh. Ari dina kalender kuduna penting ayeuna teh ka Gualpara Sukabumi. Apal Gualpara urang dieu? Meme pintu hek Sukabumi aya jalan ke belakang tubuh ka perkebunan. Tamineng euy ngaji kadinya teh. Geus langanan aya barengan 5 tahun sakali mah. Tak kudu nama penting ayeuna teh ngaji teh lain ka dieu lamun ningali dina jadwal kalender mah. Kuduna ka Gualpara Sukabumi euy ngaji teh. Ngan kusabab urang Gualpara Sukabumi henteu ngonang tah. Jadi rek naon ka ditu oge. Geura sok pikiran rek naon aprak-aprakan ka ditu. Ah ka dieu we kan geus puguh ngonang. Alhamdulillah tepang sareng para guru sareng Kang Weta ge aya di dieu. Ya. Kang Weta di dieu masih keneh anu mudah-mudahan para guru urang sadayana, Pak Lurah, para aparat dugeun ka Pak RT na kalasan RT na teh didetikeun putra buah eta teh. Kaajar ku Ibreto mudah-mudahan masih panjang Yuswa amin. Disehatkeun berkah dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargi sadayana da bumbuh manusia di alam kawenangan kena ku kewajiban. Kewajiban manusia teh nu pokona aya 3. Hiji ibadah, 2 khalifah, 3 dakwah. Hiji ibadah naon ibadah teh ismun lima yuhibbullahu taala fi'lan au qaulan. Ngaran naon wae anu ngadatangkeun pika cinta ku Allah baik ucapan atawa nepi padamelan eta ngaranna ibadah. Jadi lain salat hungkul ibadah teh lain ngaji hungkul pokona perkara anu matak ngadatangkeun pika cinta ku Allah eta ngaranna ibadah. Nah cenah urang kudu ibadah sabab urang mah beda jeung sato. Manusia mah dina Al-Qur'an disebut lagi al-insan. Bahkan aya sebutan sanes ngaranna Anas. Bahkan aya sebutan sanes Bani Adam. Bahkan aya sebutan sanes al-basar. Naon sababna? Sabab manusia loba tugas jeung fungsina. Urang can hudang subuh-subuh geus kadenge. Oh, suara naon? Suara uing Pak Bieu mah. Astagfirullahaladzim disebut hayam. Suara uing Bieu mah ngan nyontokeun hayam gitu. Mana lu hayam nih dia mah? Ya. Beda urang mah jeung hayam heuh. Cirina beda manusia mah kudu boga kaera. Sabab nu ngabedakeun antara manusia jeung sato teh jelema kudu boga rasa kaera aya sumber era. Orak ngaranna matak urang mah make baju. Aya teh hayam make cumcat. Hayam. Matak urang kecicing di buruan si jago ngabobrik di kana hareupeun urang cos reos era heunteu. Teu da eta mah hayam. Bahkan geus teh gini di kana teh kotak ceuk pikangna teh petawat ceuk pikangna. Teh mah geuning ku jagona cus cenah. Teraeun da eta mah hayam. Ari urang mah manusia kudu boga rasa kaera. Peperih hate teh can isin ku Allah atau era-era ku tatangga cing waktuna jumaahan mah ngabring kalau kita jumaahan. Peperih hate teh can isin ku Allah atau era-era ku tatangga waktuna mingguan manjang mingguan nuju head heueuh ceuh mun aya alasan nuju head aya nu lalaki teu jumaahan nuju naon eta nuju kehead nu kitu mah manya aya lalaki head geus kumaha sok tekna nya ripuh mun nya ku tapas kalapa. Taeta orang disebutnya manusia taeta orang mah dituntut ti orang ibadah sabab orang teh asalna tina barang geuleuh engke bakal jadi barang geuleuh ayeuna keur hirup mamawa anu geuleuh tina barang geuleuh naon cimani kabeh oge cimani leres teh Pak Lurah punten tina cimani Pak KS punten sadar cimani we nya tina cimani di lalaki aya ngaranna spermatozoa di awe aya ngaranna ovum ngahiji ngaranna coitus 40 poin ti harita jadi getih gimpel 40 poin ti harita jadi daging gimpel 40 poin ti harita ngabentuk jadi manusia dicukeun roh cus ditantukeun dirinya naonna nasib urang termasuk jenis kelamin umurna jodohna jeung sajabana metak di Sunda mah aya dari 4 bulanan jadi osok aya kitu aya jadi osok 4 bulanan berarti sarua keneh aliranna jeung uing di ditu betak ditanya heula teh ngadeteksi bisi beda gitu. Lamun aya lahiran di sok aya marhaba osok teu sarua berarti. Lamun anu kawinan sok aya ngajakeun pengajian pentingna osok teu nya mahinum osok mahinum osok nya di mana aya nu marawat sok tahlilan osok nu mau tahlilan ditahlilkeun
lain dia mah ada gebek osok sini dia mah orang mau tahlilan nu hirup aja nu tahlilan mah nu mau tahlilan itu sekarang aneh kan nah kita beraninya saya cek namanya ibu mah tak gitu engke bakal jadi barang geuleuh naon bangke kajen teuing keur hirupna luar biasa deudeuh pancek lawan jagat tetep begitu maut jadi bangke beda jeung sato geus bangke cing aya hargaan teu manusia hargaan geus jadi bangke mah henteu ya Allah engakeun di dieu anu pupus engakeun anu pupus di dieu bulan iraha terakhir nu pupus di dieu miu kamari mari atuh anu daftar insyaallah jeung daftar ngawartosan ya bisi can diterangkeun ku pajangan setempat di mana-mana aya nu maot kade teu meunang dikana sapekerkeun udah ini ada hese bener nu maot dikana sapekerkeun teu bisi we aya diumumkeun mah kayaknya ngan kade nu maotna dikana sapeker bisi we dari garotong sapeker bakal jadi barang geuleuh kabeh oge bakal ayeuna ge kehirup mamawa anu geuleuh kajeun teuing ayeuna kaset artis Hollywood panggeulisna sadunya bejana ngaranna Britney Spears cerot bau Pak Michael Jackson cerot bau Michael Aep cerot bau Charles Uloh cerot bau John Aep cerot Alfred Apun oge sarua nya jadi nu dibawa ku urang teh naon teh barang geuleuh cenah urang bangga ku jabatan maut urang dunia bakal baik-baik saja terus teh naon dibanggakeun ku urang nu bangga ku urang mah naon amal-amalan metak lamun keur hirupna goreng amalna wah manfaatna sabab manusia mah berhargana teh ku amalna terus teh Bu ya teraskeun ngaosna teruskeun asana tina taneuh keur hirup nu di dahar hasil taneuh nu kege bakal asup kana taneuh asana urang bijil tina liang keur hirup nu di teangan liang geus paeh nyana yang lapar bagi jeung yang liang segala sok tisuun tunggu tisu kapet jadi naon atuh dibanggakeun ku urang mata paingan urang disebut jelema cek urang Sunda sabab jelema teh sioka merejel tina liang emak lamun tina liang bapa berarti jelepak urang nya tah jelema teh saurna Al-Qur'an disebutna teh ku opat sebutan Anas, Al-Insan, Al-Basar, Bani Adam jelema keneh gitu sabab jelema loba tugas jeung fungsina tanggung jawabna ge sesuai fungsina Pak Camat Pak Lurah beda tanggung jawabna ge nya Presiden tanggung jawabna sanagara turun ke handap gubernur sakumaha saprovinsi turun deui bupati sa kabupaten camat sa kacamatan lurah sa kalurahan uleuy hareupeun naon kadus sa kadusuna RW sa asa kurang ngeunah heula eta mah RW tucal RT sa ka RT-an itu kan jelas namanya RW anto eta mah nya kabeh bakal minta pertanggungjawaban terus ya Allah mentak di dunia mah kenai beunghar nu penting soleh nya kenai di dunia mah hirup beunghar nu penting soleh nya ieu mah nya belangsak nya toleh ka masih kitu nya hojalana rek kumaha geura ripuh hirup deui kulunganeun nah gitu disebut Anas ku sabab manusia teh makhluk sosial nah sumpah sosial sabab makhluk anu butuh ku batur teu bisa hirup tanpa aya bantuan batur gobrak ka alam dunia syariatna urang hirup teh ditulungan ku batur ieu berarti batur bernya terus aja
urang mimiti di manianku ku batur mimiti urang ngahuap diajar ngahuap ku batur jawabna si tarik diajar di bajuanku batur tah kadaharan ngalobana ti batur urang ngaran oge pamereti batur gelar urang pamereti di mana gering jelongoku bahkan di mana maot oge urang teh di ruangku ku tanu ya Allah Rabbi ku batur manya batur ditumpuk-tumpuk di ruang mah ku taneuh nya cenah betul lah ngalamun jeung we ngajina itu bisa nunutan leres tah urang ngalaksanakeun salah sebagian tugas dari Allah naon neangan ilmu manin takola ya ta'alamu ilman gofirullahu qabla ayah tua nitah nage pinah manin takola sisa anu minahkeun awas hatina lain ngalengkah Pak ngalengkahkeun suku lamun ngalengkahkeun suku kumaha nu buntung teu beun suku kumaha lamun naik kana motor mata anu pas hatina sisa jelema anu minahkeun awakna rek milarian ilmu bisa ya alasan kieu ya kudu ting datang da kadenge di deket kamar dengan kere ayo begitu aya lobanya kudu ting datang ke tempatna tinggal karya-karya yang kadeuleut ku batur da kadenge di dieu ge tolak mah di kamar dengan kere ayo begitu aya rasul miwarang aja pinah lain kita ngadengikeun mah urusan lain sanes urang pip geuning ustad si eta mah ngadon hees datang lelengutan da beda menyimak jeung hees mah beda nu datang ka dieu tuluy sare si eta meunang dua kanikmatan hiji nikmat da datang ka dieu dihampura dosa ku Allah nu kaduana nikmat hees wilujeng hees bios tong digugahkeun geuning ustad si eta mah lain ngadengekeun hayo cacamuilan nya si eta meunang sababaraha kanikmatan hiji nikmat tadi hapura dosa datang ka ieu tempat kaduana nikmat barang hakan wilujeng bentet mentak nu datang ka dieu rugi teu henteu cacak-cacak nu nyanget nu hees oge meunang kanikmatan komo beureun lamun bari ngadengekeun nya beres. Mudah-mudahan lain ukur ngupingkeun engke wih di dieu aya hasilna amin Anas butuh ku batur bisi aya urang dia ngarasa geus sirup senang lubak libuk lebalobokeun duk di juru bro di pantong ngaleah tengah imah geus bunghar cenah teu butuh ku batur ceuk saha kan nyieun imah butuh ku tukang termok butuh ku tukang nyieuna kubas teh ngaranna heuh lega sawah rek nyawah butuh ku cai Pak rek kumaha nyawahna urcayan butuhnya butuh batur bahkan seri ngebutuhkeun sok cobaan seserian sorangan disebutan naon di uing mah di ditu disebut teh ode apal ode otak dengdek jadi nu seserian serangan batur teh eta teh ode nu teu sesuai jeung aturan agama disebut batur ngabreng jomaahan si eta ngado nongkrong disebut jauh sing tarik disebut ode batur ngabring mingguan ka nonton sinetron gitu ode ibu-ibu kuna make tiung buat bubuligir gitu disebut bukan motor kuruna pamajikan lu dibawa teder mau pamajikan batu begitu ojek ode kahayo ya butuh baturnya butuh dakwing ge sumanget nang ngaji teh geus aya batur kan sorangan di dieu sasaha jeung tukang sore duaan wah sumanget ngkelga rek naon baru kitu baru disebut jadi berkaduana manusia teh Al-Qur'an disebut al-insan why can you say that nah make kitu al-insan teh hartosna makhluk psikologi
tadi mah makhluk sosiologi, aya mah makhluk psikologi, makhluk anu bakal pentak pertanggung jawabanna. Teu mimit tidak aya sekali pais, teu tidak aya teu asup kana sareng kedong, eta manusia bakal pentak pertanggung jawabanna. Salah hirup mentak saur keterangan la tazul qadam abdin yaumul qiyamah hatta yus'al arba'in. Moal leuwih tapak lacak di hamba di yaumul qiyamah. Saya ditanya 4 perkara an umrihi fi ma'afna. Nomor kahijina umur urang tos digunakeun kana naon. Rupa-rupa umur manusia aya begitu kubrak teh langsung mau, aya nu saminggu, aya nu sabulan, aya nu satahun, aya 2 tahun, aya nu 10 tahun, aya 20 tahun, aya 50 tahun. Umur sanu apa? Lah ustaz wingan morak keneh. Gimana datang malaikat Israil notok asta babatok datang asta tarang mau bisa tingkekeun mau bisa ngelakeun. Terus teh. Engal keneh geuning ka urang ngopi di daerah Ciwidey. Kata ka itu di Pasir Kuda Ciwidey. Gantinya. Eta budak SMP tabrakan jeung mobil truk. Mawa motor jeberut. Maot eta padahal ditinggali kieu mah budak SMP keneh heuh. Ningali kieu mah can majana maot budak SMP. Saking ku parah-parahna tabrakan tapi gara silah supir jeung silah kenek teu misah. Kira aku hiji. Kitu teu masalah umur mah. Nya, homo anu tos gentos marambutna meninggalkan dunia hitam kudu hati-hati we. Nya. Kudu jarum coklat kudu hati-hati tah. Cianjur aya tah gara-gara urun jarum coklat maot. Teu pira urun jarum coklat meuntas jebrut katabrak mah. Tapi tadi aya cenah rokok naon geuning tadi teh herbal naon eta teh. Nya rokok herbal tadi pangarsa tah. Beli hoyong cenah meser kadinya, da ieu mah teu kudu meuli kerek mere cenah. Teraskeun. Teraskeun. Ayat al-insan. Kusabab Allah teh urang rek dipenta pertanggungjawabanna, maka kalau dipasihan alat naon? Alat kami mempertanggungjawab hirupna. Nomor kahijina manusia dibedakeun ti makhluk anu sanes. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kurang tarik ke jawabnya ya. Ayo, soal bentet-bentet aja jawabnya. Hade-hade, kan dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu semangat ngaji lagi. Jadi ngomong. Sauraron Al-Qur'an. Satemna anjeun teh manusia diciptakeun teh kalau bentuk lupang gaya-gayana, rupa-rupa hade-hadena. Urang teh bentuk panggayana itu, Bu. Urang mah boga tak-tak. Cucungmu boga tak-tak teh. Mata bedana cucungmu kulimanmu. So, ece sok ngaca tara. Oh sok ngaca. Eta dina ngaca brai teh Gus nuhun Gusti dipasihan pangamu malika hanap. Bayangkeun namun irung urang malika luhur usum hujan. Ripuh. Mentak nu boga irung sok sanajan demes bari leutik kudu syukuran. Masih kena berfungsi heuh. Ieu mah irung demes dibedolan hayang mancung kana haonan kali itu. Bersyukur bahkan nu irung leutik teh ceuk uing mah pasti umurna teh sok panjang. Nu irungna leutik mah sok panjang umurna teh. Nah cenah ustaz mah kesini sok panjang sabab nu irungna leutik mah nu demes mah liangna teh leutik. Jadi napasna teh ngirip. Ari nu gede mah pan liangna gede jadi boros. Karek beak teh napas. Ya Allah, brai deui nuhun Gusti pasian soca teu kudu ganti oli. Nya ngiceup lancar. Sugan sabung sakali diseblok ke oli geus peret. Henteu nya nikmatna ieu ngiceup teh si horeng lamun geus kapeureupeunan. Asup pe ke sitong gede teuing kana panon sagede tajuk geus ripuh. Nya terus ya. Sok syukuran. Urang mah di luhur rambut beda jeung doma. Doma mah dicabut dina huluna bulu doma, na beuteungna ge bulu doma, na bututna ge bulu doma, na cokorna ge bulu. Nah, da jelema mah beda tempat beda ngarang. Sok buktikan.
dicabut dina sirah ngaranna buuk atawa rambut turun kana bibir ceulit tah ieu naon godeng yang bedanya beda kitu teh keneh beranya turun kana handeupeun talang naon alis turun kana bibir kumis turun kana gadok jangot turun geus bulu bindis maksud euy teh nya jelema mah beda tempat beda ngaran bahkan urang nikmatna nyisiran teh sok gerak tapak kurang ku urang ku sabab naon sabab buruk kurang leuleus bayangkeun lamun rambut urang kawasana nya heuras nya seukeut uing moal bisa make kopiah halis cuk jeruk kumis cuk jeruk janggut cuk jeruk geus yakin saya yakin lamun rambut sabulu-bulu urang kawas ranaknya heurasnya seukeut yakin moal awet calana bangsat ku apoe di bawah teh sok syukuran nah cenah ustaz teh jeung syukuran awak urang saur keterangan man arafa nafsahu faqad arafa jelema nu nyaho kana dirina pasti bakal terangkau kan nyaho kana heula diri urang di urang teh aya leungeun belah katuhu aya leungeun belah kenca lol bieu teh model bieu disuguhan ku kue kana kepanangan katuhu do lol guru kuring meukeun jeung mikeun amplop bieu teh aduh moal bisa namahan deui kok geus kieu kana kepanangan katuhu datang daging cana panangan katuhu huwakeun ku panangan katuhu nu wareg beuteung cerot keluar bagian leungeun jadi tunggas panangan kenca mah nyaeta kobelisasi ari pan katuhu mah improvisasi belah kenca mah kobelisasi khusus tukang kubal kobel leungeun kenca leres deh sisirikan terus kenca teu jenglengan kenca paluli ayeuna tukang beberes saumur hirup ge ridho ikhlas di mana dunungan boga milik ceuk leungeun kenca kuring nu panggeulna gini mentak kabeuri jam tangan dituna dina leungeun ladang sabar gini aya ari dituna leungeun kenca ece aya gelang tah di mana dengan kenca ada kaciri soalnya lamun mingguan gini sok tara cicing lagi nanti gituan aya gelangan gerincingan gitu biasanya kita tara jajan terus sama ayak masan lagi nah curu cilok gitu aja lagi menari gitu yang kadang aku batu nya lalu saya gitu hayang beunghar kang dia mana sih neng mecan nikah teh hayang beunghar neng bisi ece boga budak sina beunghar gampang cek uing mah kawinkeunana we ka urang Jawa di Jawa mah nyeun WC ge ku emas nyeun WC di Jawa mah ku emas urang mah kabeuli teh 1 gram 2 gram di Jawa mah 65 kilo per leutik ngan beda nanti bilang karatna nya guys di urang mah 24 karat mas teh di ditu mah masa karat eta hungkul teh tapi bisi di dia aya urang Jawa tong beda-bedakeun aya urang Jawa tong beda-bedakeun sawa jelema ulah kawas di uing di tuh ditanya ke RT barudak ditanya barudak ari penting tadi cenah nu ngarona sabaraha urang 5an Pak RT genepan jeung si emas nah si emas oge dibedakeun atuh langsung ge cek urang mah genepan begitu ya hoe cenah 5an udah teh genepan jeung si emas ditanya kuing aku naon make jeung dibedakeun pan eta cenah ngomongna tegeuk jeung si emas atuh keun bae tegeuk oge da da bareng tongna Jawa mah kitu nya pada ditanya budak teh mas budak teh gering mas budak teh cager aya mundingan cenah maksudna mah aya mendingan ngan kesap tegeuk jadi kitu aya mundingan geus kada loba geus kumaha anjing hiji beurit hiji jeung keur isu beureum maksudna mah anjing hiji burit hiji jeung eueur isu nah ku sebab tegeuk jadi kitu ka anjing hiji beurit hiji jeung keur isu dasar wah boro-boro jeung urang Jawa kan Sunda jeung Sunda lentongna beda teu beda lamun uing di Onang Haji ka daerah Rancamayawak
gantinya namanya. Urang ditu mah urang ditu lamun nyuguhan teh kieu. Kieu geus usah di dieu mah atuh leueut. Jeung itu sikap senor dia mah. Heuda lentongna beureum kitu. Nya. Tuluy beh dieu Cibinong, tara leueus Cibinong mah. Kang Ustad di dieu mah kieu geuninnya rezekina ngan sakieukeuna mah atuh leueut Cibinong. Anu halus pisan mah warung Konang. Pak Ustad pika isineunnya di dieu meniat mah ageung teh ieu teh cenah mung rezekina ngan sakieu mah atuh lawasan warung Konang. Sunda keneh eta. Anu rada hade pisan lentong mah Ciburang. Aya urang Ciburang. Ciburang kieu lamun ngunang teh nyuguhan teh. Yang Ustad di dieu mah teh kituan. Teu aya naon. Jadi lain kabayang kumaha ngagoran hayamna gitu. Kekut bener. Sunda jeung Sunda eta teh. Nya, betak komo lamun jeung urang. Daerah urang betak jelema mah hade bahasana teu rupa-rupa beda jeung sato. Sato mah sora sato mah ngan opat ceuk ahli kedokteran ya. Ngan opat-opatna hiji disada nalika nyeri, kadua disada nalika beger, katilu disada nalika lapar, kaopatna di mana aya kahayang keur bunga. Ngan opat-opatna. Waduh lamun ayeuna ceuk tukang manuk wah ieu mah geus 70 sora. Waduh ngan opat sora sato mah. Ngan sakitu-kituna. Nya, beda jeung jelema opat. Aya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Itali. Ngan pang unik-unikna tetep bahasa Sunda. Pang unik-unikna pang ribet-ribet. Sok bahasa Indonesia jeung bahasa Inggris. Ah, gampang. Labuh bahasa Indonesia naon? Jatuh. Reka hareup, reka gigi, reka tukang jatuh. Bahasa Inggrisna fal. Kahareup fal, kagigir fal, katukang fal. Coba bahasa Sunda. Kahareup tikus ruk. Katukang tijengkang teu kabaranya. Sukuna ngair tijalikeun. Kenal liang tiporos nyakali tigebluk. Terak-terak tina kaum paeh. Gitu. Mata kurang berubah jadi orang Sunda. Jadi orang Sunda kan orang kalau banyak ngaku orang Sunda bahasa Sunda anak orang teu apa. Terus deh. Lamun nanyakeun ka batur, punten dupi itu bumi saha keur batur mah bumi. Lamun keur sorangan naon? Rorompo. Kade ngajawabna ulah. Oh eta teh bumi abdi. Wah, gagal jadi orang Sunda teh atuh. Eta teh rorompo abdi keur sorangan mah rorompo. Model pangambung we pan bahasa lemesna teh rorompo korong gitu. Gitu. Nomor kedua nih. Ku Allah manusia teh dibere naon? Aturan. Naon aturan teh? Din teh aturan. Ya Allah. Wan ilahiyun saikul dawilkul bihtiyarihim yahul syahadatin fid dunya wal akhirah. Ari agama teh undang-undang Tuhan, aturan pangeran nu dibikeun ka makhluk anu berakal geus dek jelema dawuh deui. Supaya eta jelema teh ngajalankeun kana eta aturan tujuanna naon? Lisa'ana teh fid dunya wal akhirah. Supaya urang rasa bagja dunya jeung akhirat. Hoyong bagja Bu. Hoyong senang. Hitutna seeng. Sada terus senang. Garaduk seeng ayeuna. Ngajawan preto dari seeng mah nya. Ayeuna mah geus sedak urang kana seeng-seeng teh. Magicom ayeuna mah kan preto mah teuing lamun geus beres pangantenan 3 bulan geus kawin mimiti eta teh. Inung budak teh kasalakina teh ngomong, Kang, lamun urang boga imah sorangan keun bae gede bari alus oge. Meureun geunah cicing di imah sorangan mah teh cara ayeuna cenah cicing di imah kolot tunggal peuting ripuh teu tenang. Kasur kudu gotong ka handap raketan. Heuh umpamana jelek teh kabeuli imah aya keneh moal pangbutuh. Pangabutuh aya keneh moal. Geus pok deui kitu teh. Kang, lamun di tengah imah aya lomarian keun bae alus oge. Meureun geunah cicing di imah teh moal ngemplong teuing kawas elos kabeuli ka lomari. Aya keneh pangabutuh. Geus pok deui ka salakina. Kang, lamun dina TV ieu aya TV nu dina lomari ieu aya TV nu buadak. Kawas tetangga nu balik di Saudi bener geunah lalajo sinetron teh. Teu kawas ayeuna geuningan urang mah boga TV ge leutik. Unggal lalajo Persib ge tiap ngajong ngan aut wae.
depan detik TV-na sekali ngajong out sekali ngajong out kabeli TV anu buana aya keneh moal butuh pok deui kasalakina Kang lamun di kamar kabeli spring bread meureun kenah istri spring bread mah da bejana cenah ngancul Sugarmi atau sore ngancul nepi isuk kabayang eta nu es kabeli spring bread aya keneh moal butuh Kang lamun di dapur ulang kabeli hau make remote aya hau make remote gitu ya Allah ya gitu tak kahayang manusia mah mau aya tungtungna heuh kahayang manusia mah mau aya tungtungna kewe tungtungna teh nalika nyawa geus dikadak ka dieu tah barang nyawa nepi kana ti korona pegati tinggalan dunia jeung ahlina tutup lawang tobat rejeung tinggulandang fitnah agama sarta iblis harudang tah nalika nyawa teh ka dieu sauna katerangan di mana Jawa tas demi kana ti koro ngahajak ku Allah dililakeun teu kali cabut urang nu datang ngalawo kalinya kumaha ibi sehat nyasa atuh cager mah geus teu kabar lompatan teu nyaho nyawa tos di kana ti koro ret si calon mayit teh ngaret socana ke belakang tuhu belenyeh imut ngagelenyuk naon sababna kaendahan surga geus ditingalikeun jangjang malaikat Jibril belakang tuhu tapi barang ngaret ke belah kenca reukeun keras biasa cucur tina panuna keluar cai soca naon sababna ngaguruhna neraka di tempatna geus ditingalikeun dina jangjang malaikat Jibril belah kenca ya Allah urang mah nu datang teu apa eta si calon mayit teh keur ngareretan di tempatna mentak di dinya geuning sok ditakinan mentak di dinya geuning diharewasan nya sok geura istighfar geuning nya sok syahadat dasar zaman lamun kebiasaan orang di masjid di madrasah atau di mana wae ibu salat afdol salat di mar'at ali hujrat pihak begitu afdolna salat istri tos gaduh saroge mah di kamarna salat di kamar loba wiridan loba ngagugeun Allah loba maca tasbih tahmid tahlil jeung sajamana gampil teu kudu hayo naon ditakinan teu kudu hayo aya di papatahan nalika nyawa teh kan dieu begitu dan dicabut Allahu la ilaha il bayangkeun lamun kebiasaan sok punya anjing jeung batur apaan eta lain sok eta lagi dibacana ge yung pangi jeung batur ka mana jeung teuing gong si monyet ka mana teuing si kuya eta bon binatang geus absen datang malaikat baik nyabut nyawa begitu tetalanya anjing biasa tak biasakeun Kang tak baru datang kade tato menyang anjing bisi kitu teu malaikat ya Allah moal aya tungtung bila datang Ijrail mencabut nyawamu semua akan menggigil sekujur tubuhmu fardu kifayah akan berlaku pada dirimu kabeh bakal ngalaman setiap barang nu aya nyawa pasti ngalaman maut kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram setiap perkara fani rusak aya nu saeutik-saeutik katilu rusak di dunya keneh timiti jagjag rempo aya nu nya kali terus artis tapi kayak beritana gitu ya harus eta artis weta sakitu ngorak keneh sakitu gelis sakitu beunghar bahkan keur viral waktuna maot mau bisa ngahalangan leres ya atau komo orang terkenal ya henteu viral ya henteu gampang mau lagi berenang ya Allah setelah engkau dimandikan kain kafan yang dibalukan setelah engkau
tinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Ditinggalkan kabeh. Pamajikan kulis rancurit bahwa menangkan beran gelut jeung batur. Ungapet ini pelet tas peh dipencetan ke garawepeng. Ya katipu ya kalangsu pada kohok pada hut. Ya katipu ya kalangsu pada kohok pada hut. Kedua pelet. Mau teh urang beak indahna ditumpakan deui batur. Nya salaki urang ceuk dibangga-banggakeun ku urang pada naon? Luhur kutak dari dunia dari pancak lalang jagat kumis bablang sada alaihi. Jabatan anak luhur luar biasa dihormat ku batur. Mobilna mentereng imahna kitu keneh. Maot teh urang. Kadang-kadang can 40 poe geus kawin deui jeung batur. Terus teh. Anak urang dibangga-bangga ku urang. Teu ka urang pohok kadang-kadang si Raden, si Menak, si Ratu. Naon? Padahal rewok. Mau teh urang lain ngaduakeun ieu bakal kaparebut warisan. Aturan salah keur hirupna urang. Deur teh dilatih kana tani. Lain dilatih tahlila, dilatih ngadua, kalakah dilatih tataning. Atuh nu kainget ku budak teh ukur ngaran-ngaran tatangkalan. Ceuk indungna teh cinjang cenah. Kadinya memeh dahar teh hadiah heula ka bapa maneh. Bapa maneh cenah karek 3 poe anu maot. Cing hadiahan ku maneh. Eta budak anu prek sedih merenang yang hareupan kejo. Ngadua tapi bingung kumaha ngamimitan tahlila. Lu kainget ngaran kai. Ya Jatiyung. Ya Mahoniung. Bintinu Albasyah. Gitu. Tak cek tong sakola di dunia teh kuduna dua kolak ngaji ongkos sakola ongkos supaya naon balance. Science without religion is blind and religion without science is lame. Pengetahuan terbarengan ku agama lolong, agama terbarengan ku ilmu pengetahuan lumpuh. Mani lolong mani lumpuh, mani cager mani bingung ngejawab. Kalau sakuing pakai S menang gelar SAG tahun 2000. Mas Ante 17 tahun dihitung teh. Balik ka imah radang sakola nama teuing iraha kapakena da di sakola emeureun. Kabener pas pulang ka imah teh tetangga nu maot. Sugan tetangga teh datang ka imah teh punten hoyong pamacakeun tahlil tapi hayang ku basa Inggris gitu. Bisa maca tahlil di pasantren, bisa marhabaan di pasantren, bisa tarkiban di pasantren, bisa manakib di pasantren. Ya, jadi ke pasantren teh ladang teh. Bahkan doa-doa ge bisa di pasantren. Di sekolah mah siap isukan di tes sholat. Gitu gonya. Teu diajarkeun doa-doa nama demong. Mah waktuna ku 2 jam pelajaran di SMP oge. Ai bereto 4 jam pelajaran enak disaeutikeun. Bahkan kemah cenah mau aya. Bakal leungit cenah kemah geus leuwih dunya teh. Gitu. Mata koingan geus bosen di Indonesia teh aya cicing di ditu aya warga luyung ka sana. Ya Allah, jaman ayeuna geus kacau, edas, kacau jaman. Ya Allah, terus ke tarik sabaraha hiji eta teh? Tanyakeun kana agama. Lamun orang hayang kabagjan dunia jeung akhirat, maka kudu kacekel kuncina. Kuncina urang bagja dunia jeung akhirat teh aya 5 saeje cenah. Kita heula jam teh. Geus kumahi? Geus arek sajam sakitu nya. Hah? Urang sikat lah. Berkaitina iman, naon cenah? Iman, tahu rek ka mana wae budak urang dilepaskeun asal iman geus kuat, tenang. Tapi lamun iman can kuat lah coba-coba budak urang anu dilepaskeun ke lembur urang. Kali itu nah hirupna bakal labia ceul labia beres, teu ceul ieu teu beres. Teu aya wuduk teh caduk sorangan dukuk dicapluk, teu aya halal teu haram asal ngampar dihak. Terus teh daina mah beda Pak. Gampang ngabedakeun mana anu iman hade, mana anu mah butut. Tinggal penampilanana. Apaan lamun urang hayang nilik seseorang teh cekel tilu Brian Beauty Behavior. Hayang dihormat ku batur Brian Beauty Behavior. Pengetahuan, penampilan, akhlak. Terus ajeun teuing gelarna rupa-rupa di mana maot kata tepe sarua almarhum kabeh oge. Gelarna SPD, MAG, SAG, SPDI, SH alias seuseuh hirup. Nya SE
sarjana ekonomi maot weh jadi sarua almarhum ngaran urang mah tara disebut tara rek disolatkeun di masjid sugan punten ka Pak Dodi ka dieu tara layonna mana layonna terus deh layon Pak Dodi layon disebut lagi almarhum cenah ka dieu urang salatkeun beta kade tak kudu ka masjid teh kudu buru-buru aya meupeun hirup kudu loba cicing tukangan imam ieu mah jeung cicing disadeupeun imam goler di baturan langsung sekarang rame tinggalan nih kudu ayana kudu minang masuk ke masjid teh bisingke kawihan teuing beda jeung hayam sok hayam keur hirup sarua ngaranna hayam henteu sugan ieu masih Asep ieu masih Dori ieu masih Aep Epul Apun henteu sarua we hayam kececet pencitna ieu geus paeh deui ngaranna rupa-rupa hayam geprek ayam pengen goreng ayam pepes ayam rica-rica ayam dihijikeun jeung mie jadi mie mie doma mie ayam we di Cianjur makan Cianjur aya sadis tuh Cianjur ayam bakar Cianjur Cianjur dibakar ku hayam teuing ngaran kadaharan Sunda rupa-rupa kitu nya di Cipanas teh maneh pisan mah nah kebegoing begitu ngaji di Citeko Panjang di Cisarua begitu Cipanas sekarang ada tulisan di luhur teh sate Haji Duloh apaan kayaknya heuing mah sate ayam sate kambing ieu mah sate Haji Duloh aya kituna di Sunda teh eta nya entah tadi an umrihi fi ma'ablah nomor kaduana wa an jismihi fi ma'ablah bakal dipentak pertanggungjawaban di akhirat naon awak urang tos digunakeun kana naon sok ngareret ka hana tuur urang belah mana belah hareup ari hayam belah mana tuurna belah tukang naon sabab urang belah hareup titah ruku jeung sujud titah salat yang ngaranna jadi palurah lamun aya di dieu tara salat gampang cek uing parios kitu tuh sebelah tukang dah hayam gitu titah salat sok bayangkeun lamun tuur urang belah tukang nupang cenah ripuh balangsak saha tukang museup rek kumaha Cibogona aya tukang museup di dieu eta ku aya wae udah lembur tapi da ingat di baheula ge tara we jeung angti we kada laut menang museup nya menang cerik tara menang goreng mah jeung menang mais osok udah menang museup tah keneh heuh gitu nya ngan cek uing mah ngalauk di useupan teh karibet-ribet tanggal aya nu gampang Pak lamun hayang ngalauk teh beunang ku urang kabeh tong diuseupan di kumaha carana disangkali mah ripuh dikecerik ripuh dibedahkeun ledok dibejaan ka urang deui rahasia tong beja ka batur mawa lebu aurkeun ka epang pan kete lauk teh ka peureukeunang dimanakeun gigi sik cokotan ku urang kitu carana teh atau diusupan ripuhnya di sore kita isu kelawan tuh keduaan kukumul aneh nate eta nyekelan jeujeur teu goyang kuateun da nah ari cek imam wa balik wasalim amin teu kuateun ngangkat leungeun ditahan ku tuur ya Allah Rabbi beda cek jeung artis mah angkat tangan salapan ngacung lu kabeh eleh imam oge terus gitu wa an jismihi fi ma'ablah awak urang terus digunakeun karena naon itu tapakuran urang bro kalam dunia cing sampean heula mestaka heula begitu lahir pasti kabeh oge eta teh sirah heula lamun teu sirah heula kanyakeun bidan teu normal susah ngaranna bahaya mentak nu normal mah sirah heula terakhir sukuna sampean urang hatina naon hatina di mana urang ieu kumeunang hirup di alam pawenangan ieu di mana rek ngalengkah di mana rek bertindak gunakeun heula eusi sila pikir heula rek ngomong pikir heula ngalengkah pikir heula rek bertindak pikir heula kakarek geus kapikir ku sila gunakeun suku baham hiji aya leungeun dua sampean dua ieu teh tapakuraneun deui jelema teh kudu sedikit bicara banyak bekerja banyak berkarya terus ya ari tinggi sukuna sabaraha hiji bejana cenah 1000 tinggi uing can pernah ngitung teh ah korea mah deh naon ngitung
ngan ieu mah beja beja ketang cenah 1000 eta teh bayangkeun lamun urang ku Allah dipasihan sampean 1000 siki mana ting repot na budak urang rek sakola make sepatu 1000 siki hiji kekeong hiji bobotol hiji tajong main bal di lapang mana timpa ujur untung ukur duh sok syukuran baham belah hareup leres ari kenal pot baham belah hareup bujur mah kenal pot belah tukang naon hartina ngomong rek hade rek alus rek goreng kudu hareupeun sabab nu mijil ti tukang mah boro-boro dina goreng patut sorakna dina merdu na ge bau ya tetap pakai orang hungkul kepengen tapak kurangan red gede kenaleun cingir jariji jajangkung curug jempol cek cingir geura mikir urang teh di mana urang teh di saha ayeuna ke di mana arek ka mana ayeuna kudu kumaha eta 5 pertanyaan ku jawabna ku ilmu tah sok teh ilmu kun himata kapis suraya walak rizla kapil al jadikan cita-cita orang setinggi bintang suraya sok saja cokol urang ayeuna tanah terus teh kabungeun di palurah tapi alitna cita-cita teh yang jadi lurah pasti yang tentara winggu beretok itu hiji tentara isi surikeun ku baturan teh sial jadi tentara cenah berdile ka tembok ya awak teh dauleu leutik ada keleutik mah aya ka tembok di TV bajak hitam baheula begininya Power Ranger eta we kepikiran teh bayangan teh geus maju saeutik beh kota tapi mitip nempo ka eta pentingna budak urang di sakolahkeun teh buntak wah pernah we ngalakukeun SMA kan aya awewe bogohun nya jadi kitu tah ngan ku sabab beunghar diputuskeun uing mahna beunghar ceukna hate lamun ngahiji jeung uing barang sak hirup karunya diputuskeun ngomongna teh ka lurah urang mah cenah teu sanggup hirup teh jeung manehna. Pokona mah urang mah yang hirup jeung maneh teu sanggup hirup teh jeung maneh. Da karunya teh teu ditepungan teu nyuratkan baheula larang nyuratan jangan. Ari geus 11 tahun pangih deui geuning hirup keneh. Disangka teh geus maot teu sanggup hirup cenah. Bakal beuki montok ayeuna mah. Ya Allah eta nya meta kadeh barudak bisa aya ngomong kitu tah cintaku sehidup semati langsung dijawab pret. Ya geus puguh malu mati gua tahlil heuh. Gitu. Ya dunia ada dunia beres. Dunia mazraatul akhirat dunia teh pepelakan ke di akhirat betak di dunia mah adet glitter is not gold semua yang berkilau itu belum tentu emas. Ya nu emas asli mah emas Jawa tadi. Sok sarajan ayeuna pernah hideung emas we sebenarnya. Gitu ya kita kudu bangga jadi emas Jawa teraskeun ieu ka hiji teh iman nya tinggal penampilan ayeuna geus beda jeung pretok sajahat-jahatnya zaman jahiliyah tinggalna tarikh tasyrif sajahat-jahatnya zaman jahiliyah awewe make bikini awewe make straight awewe make oner dengan saja ka ada tina walusia rek jadina tapi ayeuna sok tingali keur uing zaman beretok keur kuliah keneh ulin ka jalan raya aya awewe make lek emong apal lek emong naon lek emong kelek katemong beretok mah eta teh pasti anak Cina agamana Kristen ayeuna tahun 2021 lain anak Cina tetangga uing lo buah lu gitu teh bahkan ayeuna mah pakaian ge lain lekmong tapi mekmong geus tong diterjemahkeun geus lah atuh da teu kumaha subur makmur kemari pahloh jinawi oner luhur tuur ieu mah nongeng ka deuleu ya gitu aya di dieu kitu aya teu aya hanya ka teu berangke di ka dieu yang nempo teuing da ayeuna mah loba pidosaeun PKS anu paling bingung lamun dionang ka kan kawinan sok keonangan prasmanan teu datang bingung disebut teh ustad sombong dionang di teu datang ari datang pan beda jeung pretok ari pretok mah nu kawinan teh disuguhan teh naon musik teh
kelenengan, naon deui? Kacapi suling, degungan, catri, kulu-kulu, banjaran, Jipang Prawa, Jipang Lotang, Jipang Lantang, jeung Pusmajala eta maenkeun metak jauh di dosaeun. Ayeuna mah lain, setiap aya kawinan teu sampurna bohna teh lamun teu nabuh dang doep. Heeh. Cing we geus nanya, lamun di dieu nu nabuh dangdut cing, artisna mah make kena teu? Teu. Seksi we heuh. Apa urang teh geus sasalaman jeung panganten teh. Mameh nempokeun kitu teh. Salaman bari ngadoakeun, mudah-mudahan masih ngeruntut rayut. Rayut. Mudah-mudahan masih sehat wal apeot gitu deh. Wal apiat ya. Beres gitu tuluy geuningan urang teh kita nyatunya. Hah? Kejo geuningan segala aya di acar naon nu sok hasil heula teh geuningan. Asupkeun kena kejo. Tuluy diuknya hadapan panggung, alina panggung keur ngakeol kitu sok rek kumaha ayo. Hah? Apa duit Ustaz? Ali Malik nanya teuing. Ya Allah, eta bari dahar dipukul kitu mata uing sok datang wae teh dina. Gusti amit-amit kebahayaan. Heueuh zaman ayeuna sing ngandak dosa teh KS. Ya Allah. Kabayang kuing teh kumaha keur generasi kahareupna. Nya, metak ya Allah, lamun budak urang teh di dua kolakeun tadi teh ya. Sakola ongkoh ngaji ongkoh bahaya Pak. Jadi racun bukan orang. Pan keluarga orang teh teh ku ang pusakum wa ahlikum nah jaga ku urang. Cara ngajagana lain budak ayeuna kudu gorek motor pagayana sakolahkeun bari masantren ke. Nih, masantren Ansoriah seueur di dieu nya. Terus naon deui? Citiis Kang Haji Asep. Mansuriah Makomo tadinya masa sekolah aya. Pasantren aja aya timiti MI metes ma aya nya MI dipimpin ku Bapak Ajat Sudrajat. Wah luar biasa jalmi ageung pisurgaeun. Nah cenah lu ageung pisurgaeun pancekat terangan orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang berat timbangannya. Ras MTS na dipimpin ku Bapak Opay Sepandi, orangnya luar biasa atraktif, inovatif, kreatif seperti MA na dipimpin ku mantan anggota DPR Pak Acep, Pak Haji Acep Rahmat Soleh. Wah orangnya luar biasa, ngolot banget. Sok budak kurang teh tempat kedidinya. Ada yang balik diduga gue ti imah, mangga diduga ti imah. Oke, lu penting di imah ngaji. Ulah asup SMP gerak ngaji ditinggalkeun. Asup SMA komo gengsi ke pengajian teh karena telap kieu geus datang jarang-jarang datang. Bahaya lamun kitu komo ayeuna geus dimimitian ku beger. Ayeuna budak SMP geus beger kan. Uing preto SMA kelas 3 direunikeun jeung awewe. Peda uing cicing di tukang HS. Aja guru teh mat pindah ka hareup. HS wae cenah mah pindah ka hareup ka diuk jeung awewe. Dititah diuk jeung awewe teh maksudna ulah HS. Awewe panggulisna disebut lagi binatang kelas. Bintang ya bintang kelas. Padahal kelas 3 SMA mung geus kelas 2 SMA teh didieukeun jeung awewe teh mung sakali. Nah, ari ayeuna kelas 1 SMP geus kaholope ka. Ceuk lalakina I love you. Tema budak aweuna you love me. Tema deui yap ngilu. Ai lupa pak lap-lap puji truk gitu. Cing. Lamun kitu carana saha dipisahkeun. Ceuk uing mah lain guruna, nah guru sagala nu kudu disalahkeun mah inungna. Nah, inungna, sok palingkeun jeung Breto. Breto mah di mana aya budak lungsing, budak leutik lungsing, teu cicing weweh wae ku inungna teh dipangku tuluy di selawatan. Terus teh. Hubbil Sayyidina Muhammad nurul li badril huda al-huda Muhammad qalbi hinu illa Muhammad. Budak baheula kolot baheula laras teh reup budak THS geus tibra geus ngelai kakarek di kana kasurkeun. Ayeuna kitu teh
ayeuna mah budak rungsing budak teu cicing rewel lain di sholawatan kala katita sila sukuna kadang-kadang dihunyak kang hunyakeun sok cenah ngajajan jeung ngacek mana jeung motor mana inungna naweco cus blong tambele tampak gelong tak pantes geus dewasa lagi budak teh geus kana eta cus blong tak eta ku inungna patahan cus blong nya kitu ngoge aduh tarik iman teh sajam cukup tuh segitu yang kene tamahan toh sing tarik tamahan toh tah panitia tamahan cenah cek si ibu ieu nomor kaduana ilmu tadi iman nomor kaduana ilmu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat itu jawab aja bakal diangkatkeun jalmi-jalmi beriman jeung jalmi-jalmi berilmu ka semua para derajat nu iman anu boga ilmu raos teu lamun gaduh ilmu ari ilmu nyelametkeun teu ceuk saha tuh imam barsiso silakan aku ilmu na terus ngan ilmu bisa ngagampangkeun hirup lain nyelametkeun ngagampangkeun jalan hirup hese teh lamun teu nyaho ilmu na karasa kuing breto mimiti ajar motor ari can bisa mah deui hese ajar motor ge nya lapang mekar sali kuat kurang gede kuduna mengkol ka kenca awak denge ka kenca ari uing mengkol ka kenca awak ka katuh nya heueuh hansip ribut narulungan kumaha ayeuna geus bisa mah geuning nya jauh ilmuna boro-boro lapang nu badak jalan leutik jalan satapak nanya kurung karengkel bari leueur batu ke jalan terus ada tajuk halangan da geus bisa teh sia gepluk ke labu cacak geus bisa aya labuhna komo muncat bisa penting ilmu teh penting salat di masjid aya imam aya makmum kabeneran kabeh teu nyaho ilmu salat imam na teu nyaho ilmu salat makmum na ge sarua sok sadaya dua jajar makmum na teu nyaho ilmu salat kira-kira ceuk moal berjamaahna der teh salat pabarengan begitu ruku aya jajaran pangtukarna kopeahna teh murah gepluk murah ceuk murah kopeah dina hatena ngocoblak aduh kudu kumaha dewek tempat kopeah dicokot ku leungeun sieun batal teh nyaho teh ilmu tungtungna sirahna di lempeng maksudnya di bener sujud dan diasupkeun kebentik-bentik wae ketongongna nyaan begitu sujud pus asup eta sirah kana kopea dina hatena lega alhamdulillah cek kana asup ngan hanya ka eta kopea teh deuk kok geus bingung deui manehna dibantuan ku leungeun sok sieun batal da teh nyaho teh ilmuna tungtungna eta kopea disuruduk tepikeun ka ngaliwatan jajan ka hiji apa dia angkat dulu kopea nyentuk dina bujur imam getek ku imam dijejak bus asup eta kopea eta jelema nu dijejak sirahna teh teh amekeun da panya teh salat teh kudu kitu ribut maneh lagi jejak ka jajaran ka hiji kabina-binanya jajaran ka hiji ku sabodo judulna panya teh heueuh salat teh kitu ribut bener kita jejak kana jajaran anu kadua sarua jajaran kadua kitu amak dijejak silah teh panya teh salat teh kudu kitu ngan jajaran kadua bingung cek jajaran kadua ari dewe kudu ngajejak ka saha eueuh dijejak tungtung nama jajaran kadua ngabring ka hareup imam pada ngajejak gara-gara lawan dah gara-gara bot alah ripuh di jelema bodoh teh betak tong jadi jelema bodoh teh budak urang masih pala linter terus sing soleh-soleha amin sing sabik derajat leuwih ti urang amin itu ai sabik teh derajat leuwih ti urang nya lamun urang jadi RT atau budak mah ningkat saeutik atuh tong jadi RT deui jadi presiden atuh kitu ari ningkat teh nya leres Bu ilmu tulikeun asa nyerai waktu teh dia teh lain geunah di zaman tarolot teh ka mana-mana daerah Amerika segala nomor katiluna amal naon cenah faman ya'mal misqala dzarratin khairan
sok sana dan sabobot kebul rek nu hadena rek juga gorengna bukan di akhirat pasti bakal kemenang. Di dunia mah Pak orang bisa nyumput yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallah. Anjeun bisa nyumput di jelema tapi mau bisa nyumput di Allah. Ma yulfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Taya hiji ucapan keluar tina mulut manusia kecuali belah katu aya nyata raqib belah kenca nyata atid. Laras di dunia mah orang bisa ngawadul. Mana mau nangkanya henteu. Ari biwirna pilu ku getahna. Nyebutkeun teu nage henteu. Ya di dunia ya kema di akhirat kapena yauma nakhtimu ala afwahimatu kalimuna aya di himmat tasyhadu arjuluhum bima kanu ya sibur yasin. Dina poena eta bahama dibekam nu bakal ngomong mata leungeun suku nyaksian kana perkara pernah laku di dunia. Setelah engkau dimandikan kain kafan yang dibalutkan, setelah engkau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita, kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Munkar dan nakir tak pernah lelah melibas cambuk ke seluruh badan. Tuh lu cilaka mah digebukan. Ya Allah, kebayang tukang mabok di dunia ditanya marah buka luka inget teh ngaran-ngaran minuman marah buka anggur merah amok kata malaikat jebret dahsyatnya aduh matak kumaha amalan jelema leres teh sok teh ayeuna urang bebarengan jeung uing urang bobar lain hayo tapi hayu ngajak nage da lain jelema sampurna uing lain jelema luar angkasa di sarua komo ustad malawa pidosaeunana heuh nyarita kieu teh parupa anu kasentil wah eta mah jineuran dewe cenah nah teu hayang teuy uing nyirang di nyawa henteu bohongan jajalaneun atuh nya habis aya ngaran kasebut hampura eta semata-mata dihaja betul dihaja mah meureun uing teh eling meureun coba sorangan rame tinggalna naon tadi teh amal sok eta ilmu amalkeun nya di mana-mana orang ngerasa bersalah buru-buru eta ilmu ngerasa bersalah teh istighfaran ku ngucapkeun astagfirullah. Di mana-mana orang ngerasa kagum pan perasaan jelema teh aya genep hiji ngerasa bersalah kedua kagum leres teh ku badak mari sok lagukeun bila bersalah astagfirullah bila kau kagum subhanallah bila kau bangga alhamdulillah bila kecewa innalillah tak innalillah teh diberi kecewa di maut wae innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja maut aneh innalillahi teh maut we pasaran digotong ke belakang lobak innalillahi padahal ngicet untuk innalillahi aneh bila kau takut Allahu Akbar dan bila kau cemas la haula wala quwata illa billah genep perasaan bila bersalah astagfirullah bila kau kagum subhanallah bila kau bangga alhamdulillah bila kecewa innalillah bila kau takut Allahu Akbar dan bila kau cemas la haula wala quwata illa billah apa orang coba cing uing cangkarna telah hadirin di sini sing hade soratna sing tarik si nyambung senina nu teu disada berarti jempling siap bila bersalah astagfirullah kirang pas seni atau reaksi kurma antes banyak ya bila bersalah astagfirullah begitu sing rada nyambung gerak pantes dah gerak ya bila bersalah astagfirullah apa nyambung sok siap bila bersalah astagfirullah bila kau kagum subhanallah si Pak KS Pak alhamdulillah subhanallah aduh nya cek uing oge hese
Dan sekolah begitu udah liur cenah. Sok bareng hai kana jeung bila bersalah astagfirullah, bila kau kagum subhanallah, bila kau bangga alhamdulillah, bila kecewa innalillah, bila kau takut dan bila kau cemas la haula wala quwata illa billah. Siap, keluarkan suaranya. Bila bersalah astagfirullah, bila kau kagum subhanallah, bila kau bangga alhamdulillah, bila kecewa innalillah, bila kau takut dan bila kau cemas wala quwata illa billah. Tuh sugan we ke pas balik ka imah ditanya kudu di imah teh naon hasil ngaji teh, hasil tolab teh, langsung cek bila bersalah langsung dicoba kayak geus tolab jeung kieu ceritanya. Dan hafal gitu ya Allah ngan dia teh lo makanya nu calanga punggul teh sada euy nyaho lah. Bila kau bangga rek disada sieun salah ari teh calanga bisi pajarkeun teh disada nanggaran rek diajar nya teraskeun iman ilmu amal nu kaopatna ikhlas. Naon cenah? Munkar dan nakir tak pernah lelah melibas cambuk ke seluruh badan. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah keluargamu, adakah hartamu selain amalmu? Tuh nu bakal nulungan orang teh amalan orang. Amal nu mana? Amal dasari ku ikhlas. Naon ikhlas? Ridho. Cuk si euceu ikhlas teh ridho. Kada aya laguna beureun ikhlas, ridho keur korban merdeka eta. Benten euceu ridho sareng ikhlas mah aya ridho mah aniul qalbi bima qasama Allah, hate ngarasa tenang ku pembagian Allah eta ngaranna ridho. Ari ikhlas mah huwal amalu lillahi wahda, midamel perkara hanya karena Allah eta ngaranna gambaran gula kitu teh. Apa gula urang dieu? Gula apa gula? Kumaha rasana? Tah gula mah najan gede jasana tapi tara hayang kasebut. Gambaran ikhlas tah. Sok hijikeun jeung kopi ditinyuh jadi cai naon disebutna? Gulana kasebut teh. Sugan naon eta teh cai kopi gula. Hijikeun jeung ketan digodog, digoleh-goleh, dibungkusan kana kertas leutik ngaranna teh wajib ketan. Gulana kasebut. Sugan naon eta teh wajib ketan gula. Hijikeun jeung waluh ngaranna kolak. Gulana kasebut. Sugan naon eta teh kolak waluh gula. Eta gula gede jasana tapi terakhir kasebut. Tak urangnya kudu kitu hirup teh loba jasa anu diteuing teh kasebut ke Allah mah masalah teh pahala. Lu mah nyumbang 20.000 perak keur muludan keur tadi kain poho teh ngumumkeun nyusul ka imah. Di mana nilai ikhlas urang teh? Terus yo mah gangos balak ngajarkeun teh irah cenah teh ngajak kerja bakti RT lain keureuh ku urang. Atuh RT meureun kana boga pahalana teh. Nya rasa masjid bocor, ieu mah pengurusna iraha teh di omean. Urang teladang urang boga pahala. Terus meuni hese da kitu da emang nya ari kana ti pahalaeun mah hese beda jeung pidosaeun. Terus nya pan saur katerangan oge kitu. Di mana-mana urang rek ngalakukeun kahadean maka teu sesuai jeung hawa nafsu. Tapi rek dinarakaeun mah sesuai jeung hawa nafsu. Leres sok lamun di dieu nabuh dan doet lain sakieu nu datang ke lain. Oh banyak gah.
Hufatul jannah bil makari wa hufatun nar bis syahawat. Jalan ka surga sok diberi kemenang gogoda ku tersek loba we atuda teh. Mata hirup mah tong ngumpul-ngumpul atuda. Kuduna cacak-cacak. Kunaon teh tolak atuda. Lamun geus aya atuda sok loba jaba. Nya, jaba capek. Jaba hujan, jaba poek. Loba jabana. Lamun panen pare jabana di bawah tanah. Tah, kan pareknya. Terus ya. Dia sok nyarawat tadi dia. Oh soknya berarti kadaharan orang pokok di dieu teh naon? Sangu, tas sangu tina piring, kan? Astagfirullahaladzim, sangu tina beas. Sok cobaan nyopot sangu tina beas. Moal ngeunah moal sangu mah tina piring. Ya Allah, osok dahar piring osok. Tuh geuning, osok tuh. Dahar mah dina samak, dina karpet, dina kursi, manya dahar piring. Omong piring teh keur walah sangu teh dipake diuk ya. Dari urang dia geus soalnya. Las. Jadi nomor kaopat teh tinggal hadis nu tadi can beres. La tazul qadamu abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'in. An umrihi fi ma'afna wa an jismihi fi ma'blah wa an ilmihi fi ma'amila bi. Ilmu urang terus digunakeun kana naon? Ditanya ke daerah. Anu boga gelar luhur ditanya. Apakah seueur gelar SPD, MPD nya pakesnya? Ah, dua katanya. Ini hiji. Terus dua. Ya sebenarnya Kang Weta dua aja. Oh, wah, kamu eta mah gelar dari Weta ongkoh. Tanya. Oh, soak, ya soak. Bukil luhur mata hirup mah cek wing tadi. Keunai beunghar ge penting soal. Naon sababna? Sabab aya ibadah nu teu bisa dilakukeun ku jelema belangsa teh. Nya, ngaji Quran, nu beunghar bisa teu? Bisa, nu miskin? Bisa. Tahajud, nu beunghar bisa? Nu miskin? Bisa. Nya, tolab nu beunghar bisa teu? Bisa. Nu miskin? Bisa. Nya, sedekah ke ustaz nu beunghar bisa teu? Nu miskin? Tuh, matak nu beunghar. Itu mengemutannya di naon. Nya, ngabangun masjid nu beunghar bisa? Bisa, nu miskin? Teu bisa. Mun ngahaji nu beunghar bisa? Bisa, nu miskin? Tuh, matak kudu beunghar ngan beunghar tong harta hungkul, beunghar harta, beunghar hate ngadoa ka Allah, ya Allah, mudah-mudahan abdi teh sing gede zakat. Lamun gede zakat berarti loba hartana heuh. Ulah hayang loba duit. Kenal lupa duitnya. Terus entak nyencerengan sapoe 1 juta, sapoe 1 juta. Nya ngalamun nyaleutik keur naon teh. Terus sabar jujur jeung tawakal gitu 1 juta nya. Barang nomor kaopatna wa an malihi. Tah ieu bakal petang jawab dari akhirat teh. Masalah harta ajeun ti mana meunangna min ayeuna bakta sabahu wa an faqahu. Ti mana meunangna jeung digunakeun kana naon. Nasamaru kumaha ya dudungan kuring pakai es ya nitip ke orang dia wayahna can maot mah ulah kadiruan ya si panjang yuswana amin Allah kita ditimang di akhirat pakai es timang bobong kedepon supaya iman pas di imang teh amal jeung kagorengan teh saimang saimang bingung dosa naon cenah teh kurang kumaha kana buah di sakola sok ngajajanan nya aya dipuji teh kan eta make jeung tiba-tiba lap teh ngabaratan kana amal hadena maka bau kabeh naon ya teh tira ongkos eta mah mangga aya ketang dari saimang mah ngelep gitu tapi ini kalau mah taya deui dah nya pada saimang wae mangga berarti kitu hayang langkung berat eta carana salah saya solusi Allah teraskeun barang nomor kalimana kunci bab dunya jeung akhirat teh naon akhlak naon cenah naon akhlak
tinggal saur Syekh Akhlaq Imam Al-Ghazali ibaratun an hayatin fi nafsi rasihatun antasadul amali bisuhulatin ila fikrin wariyatin terteg hate iman dikeluarkeun ku anggota badan teu memerlukeun pemikiran jeung pertimbangan eta ngaranna akhlak jadi kelakuan urang sapopoe bisa dilakukan ku urang eta ngaranna akhlak lain ieu marek bulu daek ngaji ka karema ke tiung wah joya eljata diterapkeun kulit-kulit bernyengsol tetuman udah keciri di dalam kumah gitu teratuman nyengsol kok udah mengge kopea pakai tiung oge teu parantas atau diomekeun ceuk teman keciri api we kieu tahan ya aing ngetiung wajib teu cing naros kali aing ngetiung wajib teu jawabna si tarik ngetiung teu wajib teu di bejaan kuing henteu cek saha make tiung wajib nama lain make tiung tapi nutupan orat rek ku tiung rek ku karung ge nu penting katutup dengan diuing di ditu aya saumuran budak SMA berbeda ka indungna teh mama geuning cek guru cek sakola make tiung teh wajib ai suka mereka sunagara rek beli tiung merek jatat wazoya supaya kadeuleunan gaya kadeuleuan teuing nyatu jeung hulu pan kumaha cek indungna loh naon make tiung ortodok kampungan teu beneran tabung mah deuleu cenah long make tiung atuh cek indungna eta teh cing cek urang ieu nu normal ieu salah indungna salah budakna jawab si tarik salah indungna salah budakna cek uing mah salah budakna budak laki lamun budak awe heuh salah indung mah geuning cara budak laki mah ceuk ya Allah akhlak ayyala sholat di masjid subuh ngajak naon ngajak salat urang nu keur sare ngorejak udang ka berukut komo subuh jadi gamenya aduh palura kala kamino palura lain godang tapi dah ceuk ari bapak-bapak mah yakin pasti harudang sebab lalaki mana jangan sare sorangan udah masuk duaan yakin mah betak runyaan ka salaki teh ngabelaan pamajikan teh cek paribasar ti suk-suk ti dungdung hulu jeung suku jeung hulu cek paribasar kan lalaki mah hirup nangtung paeh ngagantung nya heuh lalaki mah hirup nangtung paeh ngagantung ngabelaan pamajikan teh yeuh salaki aja teh belaan notok-notokeun hulu kejeng hulu nu mana sele hanya sarua we teu eceu teh ngabelaan salaki teh belaan tengkak lain gitu kita kudu saling we ya lamun hayang berkah rezeki saur hadis sina salat salaki urang berjamaah lamun hayang berkah rezeki sina salat berjamaah salaki urang ulah salat sedang apa salat sedang teu di imah salat teh ngiset gedang we kitu teh salat sedang teh karena sila di masjid salatna man tahawana bi sholatil jamaatin aqaballahu bisnatain asaratin sing sajelema anu salat anu osok salat tapi tara berjamaah atau ninggalkeun salat berjamaah maka Allah bakal dipasihan 12 kasangsaraan cacak osok salat ngan pelah teu berjamaah 12 kasangsaraan ka bakal tumiba ka si eta 3 dibikeun di dunya 3 dikeun ka cabut nyawa 3 ke dalam kubur 3 deui ke di akhirat jadi 3 kali 4 12 tadi dunia bakal tilu ditibakeun teh jelema anu osok salat tapi tara daek berjamaah komo mun tara salat nya mana nu dia nya ngobrol mah kabahas kabeh waktuna ada yakin imam wana mah deui geus dibikeun waktuna kumaha terus sama bingung jeung kieu mah nya rek kasekeun kecuali aya kawani panitia mana dunia teh nu kajina tur paul barokah teh mengka sabeheun bakal diangkatkeun barokah tina kasab duitna loba hartana luar biasa kendaraana alus tapi kunaon teh nyaman kana hate barokah teh hirup nya aya nu diuji ku karesepna nah goes we hayo wah mana goes mah maksudnya kade waktu udah sholat wah hayo itu goes narenya kok guys ya da we resep na goes guys ya ngan we bentuk kuatan jauh nya leklok dikir tuh teh aya dipake ngal penting aduh
kumaha atuh teu maksakeun pan ladang ditinggalkeun beureum ayeuna gitu. Sok nagih eta teh. Eta kajenting hayang paksakeun we. Gitu ya. Tur paul barokah teh min kasabeheun. Bakal diangkatkeun barokah tina kasabna. Jelema osok salat. Tapi tara badaek berjamaah. Komo mun tara. Ya Allah, tendak ieu masjid insyaallah geus aya pengajian ieu mah bakal pinuh geura. Subuh pinuh. Kunaon? Mentak nu adan subuh teh budak ngora, tak RT sina adan dah. Keur sakola alus tas sorana teh, bober wekar. Ya. Sina adan, ieu mah anu atuh kumaha di masjid teh nu ngadeung teh aki-aki. Komo bulan puasa ya Allah tong aki-aki teh atuh. Paur, waos kantun tilung. Para maksudna bae sahur waktos tabuh tilung. Kudu aki-aki atuh itu kadang-kadang teh paur-pauran waos kantun tilung. Sok budak murah tadi. Ayyal falah di masjid kira-kira subuh mulai gitu sorak data pasti we mah yakin saya yakin kabeh ngapring ke masjid rek naon rek nempor ada rek sholat ya Allah leres yuk bebarengan teh ayeuna tinggalkan perkara-perkara termubah dan sholat teh kumaha kebiasaan go diajar khusyuk ya Allahu Akbar pikiran teh kabak emo Gusti kumaha aku istighfar terus nya sok mingguan ayo urang dieu ngakeul kejo sok diakeul sok makin mah jangan bingung euy. Tara, sok kumaha wae atuh? Dihidani hukum, tara pakai doa. Oh bismillah. Bismillah wae gitu. Jadi kia bismillah wae gitu. Dia cek aja bismillah wae. Berarti gitu bismillah wae gitu. Make doa cek kan hayang berkah lain. Ya dibejaan kowe doana. Kayak di mana kowe ngaji di kadir coba kowe ieu. Awas pete. Ieu bari ngakeun. Rabbana anzalna munjala mubarakan pantah khairul munjilin doana ke apa Rabbana anzalna munjala mubarakan pantah khairul munjilin doana ke apa Rabbana anzalna munjala mubarakan pantah khairul munjilin doana ke apa itu mah tungtunga aji teh hayo eta bisa yang apal buka we kita YouTube-na tah Muhida channel suprek kali nya sararea berjeng non siar media non kang siar non siar Islam media tadinya ayalah subrek dah gratis pina-pina teuing Rabbana anjala munjala mubarakan pangka khairul munjilin tamahan ku bahasa ibu dina hate rek diucapkeun leuwih alus sapa ngucapkeun perkara nu hade teh teh sunat cek ibu teh Gusti ieu kejo lamun didahar ku salah ki abdi masih hasil pamaksudanna jauh balik para rezekina asal kitu Gusti lamun ieu kejo didahar ka anak abdi masing mencrang otakna hampang duritna kana ibadah derajat leuwih ti indung bapana osok kitu nah kumaha wae atuh yang mau balik ngakeul teh jamet deui teh kesalakeun bari nu coblak bapak sia kan itu kawan rugi ngayuk terigi brik kan itu beureun teuing tadi teraskeun naon beasna teh hek shalawatan Bu bari ngakeul ahabbul li min kulli man fa'aksara Allah binikol datil nijan hubinika ya Rasulullah cek ibu balik ngakeul soleh tema ku budak urang balik ngaji teu eleh budak urang cek budak urang di dalam kantor tanakol tu bi aslabi arbabi sudadi kadasan supi abro jihad tanakolu Allah doaan tas soleh indungna soleh anakna soleh tinggal saha tong eleh bapana ge balik ngantor di kebon Lawang pantau kalau kedai nang karak pegang, hareudang, beuteung dibukakeun bari ngageberan beuteungna cek papana. Ngahiliwir. Angin bijil tina tumir, becus. Aing mah indungna
soleh, anak soleh, bapak bejus wae. Kudu kabeh pada soleh, karek bayi teh jannah teh rumahku adalah surgaku, lamun kabeh pada soleh. Tak mimitian ti ece nu tadi teh doana apa teh apa. Aduh, apa teh. Nah kitu. Jadi ulah silih-silihkeun nya. Ulah da sakil abdi ge tara kitu wae nya. Pagolana nguseup wae keun bae nguseup oge. Memeh nguseup wartosan ku ibu Aa. Bapak Sia. Naon manggil teh? Da mungkin bebe moal nya wudu heula abdas heula. Rek nguseup gaya mun wudu heula nya. Ketemu nut subhanallah. Nut Allah Akbar. Ay kaya mo na dulu. Syot la ilaha illallah. Urat. Kade langsung balik di kena. Naon? Ka habitat asalna begitu. La ilaha anjing Tuhan. Balik deui tungtung ka habitat asalna. Nya kira-kira jadi pahala atau lamun kitu kabeh nya. Museuh PKS. Nah, ini. Nah. Guys. Video kagelang anyar sama gue so. Kita bluk subhanallah. Begitu inget malu buka loh. Nah, tak gitu, dah kabeh ge Bu bakal jadi pahala lamun urang nyaho kena terus teh. Bila bersalah tuh poho deui. Nya poho deui. Bila bersalah bila kau kagum bila kau bangga, bila kecewa, bila kau takut, dan bila kau cemas, la haula wala quwata illa billah. Kitu kudu mah budak urang teh ajarkeun teh. Lain ieu mah gumbrang-gumbreng teu paruh di pos rona bari nyanyi teu paruh lungguh, leumun ka hati. I would never hurt somebody I love. Tanya naon euy hatina teuing. Naon atuh perlu beuntak eta nyanyi eta ka hati mah. Nu kitu selawat hegae teh sugan nyerep kana hatena. Laras teu. Innal habibal mustafa durafati wa duwafa wa dzikruhu fihi sifat idatamada bil ilal. Pernah teu nguping budak-budak kikituan? Aduh teu keneh kupatahan ku ece bakang di bumi sinata paru. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala'at wa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dan bil adimi. Yo serangan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala'at wa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dan bil adimi. Dunubi bislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dal jalali wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dambi zaidun kaifa timali. Salam. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala'at wa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dan bil adimi fa innaka ghafiru dan bil adimi. Nikmat ka kupingna oge laris nyerecep kana hate ka sholawat tafan terus
Dia mah gumrang-gumreng lagu turun nahon. Lu meta lagu si Oon ngareka hati keneh geuningan. Ulah cerik tong dicencerikan wayahna urang papedah najan hate masih berat pileleyan hampura abdi hampura rupina sakit ukun masa pada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah acara tikawit teguh ke akhir parantos ringse kalayan perang tutup berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Simkuring salaku panata acara ngadadeh punten tina sadaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.